asli sibuk pisan deh, urang keur sibuk. Sibuk naon? Nya mau kenapa sibuk we? Misalnya, iya orang keur sibuk Gua di Pareman. Tapi di denge-denge suarana yang mencurigakan. Kudu susah ka imahna ieu mah. Bang, assalamualaikum. Bang, assalamualaikum. Siapa sih? Ganggu pisan. Mana kan kudang sare? Itu Nah, abang ini juga nu tunduk. kuku mah kulit nada aja mah kulit nada. Bisa kasih orang. Kayak naon teh? Kayak mantuan mana? Kurang orang. Heeh, emang mana sibuk naon gitu? Iya ke loba job jadi sibuk wae. Jawab naon, dia ke urang bantuan. Lah, mesti kudu. Coba bari ngajarin tanda tangan hukum. Nilai tanda tangan palsu. Entu lah. Kurang kan apa jasanya tanda tangan? Nilai tanda tangan saha tuh? Ya, batur pokoknya loba nu minta pangitkeun ka urang. Nah, mereka paling ngirim ka mana? Emang kenal gitu? Ya, rata-rata nu hayang KTP kan manehna barimu hayang nyeun tanda tangan halus atau minta pangitkeun ka urang gitu. Lah, emang aya pagawean juga gitu? Nah, aya, biaya-biakeun. Bisa mending mana balik heula, urang rek lanjut gawe. Kelak, sukan mana antarkeun urang ka polsek, ini KCK. Kurang berat 10.000. Oke lah, siap. Yang geus urang balik heula. Rasa. Halo, Halo, mana di mana? di Ima. Hayu atuh antar urang. Waduh, sorry euy. Urang tunduk keneh. Mana nyieun tanda tangan nepi begadang? Bila ajo Copa America mana tunduk keneh euy eta. Ayeuna main jam 7. Yang geus atuh urang ka imah maneh. Beda tunduk keneh. Bang, assalamualaikum. Nah, Bang, Hayu di ayeuna. usaha. Nya nu maneh pan urang teu boga motor. Aduh, urang mau bensinan euy, beak. Tapi di dieu napuh. Oh, eta mah geus rusak. Istri lah rusak nage. Cik teh poh heula bis bener bis beak, dia kan kuncina. Kan poho mana kunci di mana nya? Kalau kurang cara heula. Mana emang kunci motor make poh sagala nyibana. Geus tong loba omong, saya buru bantuan Nanan. Heeh. Kemana nya? Geus mana minta tulung ka nu lain euy. Ampura kuncina teu kapanggih. Di tangan heula kurang. Nya geus atuh. Tak geuning aya.
panen mana lah halus gitu. Ya kan enggak sadar teh. Minta pengirim ke mana? Minta pengirim ke mana? Minta pengirim ke mana? Mana begadang nepi? Ji 2 3. Mana yang tanda tangan nepi begadang? Tuh. 2 3. Mana yang tanda tangan nepi begadang? Lah, mana jam 7. Jam 7. Yang geus udah kayak mana? Mana mah kunci motor pakai poho segala nyimpanna. Pohoda sih mah. Atuh.